Ibu, ieu murang kali ibu anu ketik kawit ibu panganten ti alit-alit atanapi nu jadi kakandung sabara sasih naeng gelis ditutup ibuna tah ieu ibu hidup anu pantes ngagengkeun hidup jerjoyekeun tina mana hidup gelis anaki dosa hidup ka ibu hidup sering ngalawan. Bayangkan ku hidup seberapa kali hidup ngalawan menjadi indung gelis anaki ibu hidup nampi sakumaha nyari ku hidup ibu hapunten abi rumah seur kalapatan abi doakeun abi bae rumah tangga nyungkeun pidoana doakeun ibu rumah awas abi seur kalapatan ka ibu seur ngalawan kategenahkeun hate anaking jumat awaking doa ibu nyarengan hirup duaan ibu teu boleh ngahampura kana dosa hidup mangga dirangkul dipangku dipeluk di dalam doa ku bismillah dedeh teuing anaki teu sakedik anu rumah tangga sepuhna tos teu aya hidup masih keneh bagja anaki ibu hidup masih keneh aya desa nyaluhan ngadoakeun ka hidup tinggal anu sanesna mah ngan ukur tiasa ngaruwut tetengerna hungkul kadesa ngadoakeun bangga ibu didoakeun murang kalina di bismillahan pamugi ieu murang kali di rumah tanggana jadi gampilkeun kaharupina sabelah di ibu dirina ngalihkan kok pipi anu kenca ibu bismillahirrahmanirrahim berai anaki anak ibu geura mangpang hidup rumah tangga berai anaki doa ibu nyarengan hidup mangga pami parantos rengse tiasa ngalih kanu janten sepuh janten karamah hidup Bapak ieu murang kalih Bapak anu teh alit-alit ku apa di api di jejeran berang peuting sieun anak kalaparan sieun anak teu jungjung ayeuna sumujudkeun pangonan Bapa nyukeun pidoana bade rumah tangga Bapa abdi sumujudkeun pangonan Bapa abdi nyungkeun hapunten rumaos abdi seur ngalawan ka Bapa rumaos abdi seur ngatetolekeun anaking jimat awaking anak Bapa hapura Bapa anaking bisi Bapa sabab kakurangan loba kayang hidup anu teu kacumponan ku Bapa sekali di Bapa hampura mangga dirawuk dipangku murang kalihna Bapa di dalam ku bismillah rangkulan anu terakhir berai anaki geura rumampah hirup rumah tangga doakeun anaki Bapa hidup ibu hidup geura sengitan ngareng idung Bapa hidup kukalaku lampah hidup ulah legikeun ngerakeun anak saha turunan saha sengitan kukalakuan aku lampah hidup mangga ngalih di kana pipi anu kenca Bapa di dalam ku bismillah berai anaki geura rumampah hidup rumah tangga gubrageun cai mata ieu cai mata kabunga Bapak sukses ngurus murang kali Bapak sukses Bapak bagja henteu sakedik murang kalihna di rumah tangga Bapak atas teu aya ngan ukur kecelak cimata mung tiasa jarah kubur ngarawut tunggul mangga ayeuna ngalih penten ka ibu mertua
gelis anaki sungkeun doa anak ibu kungalangkungan agatika anu kawitna ieu sanes sasaha ayeuna janten murang kali ibu tong disasahakeun doakeun ieu murang kali cing janten murang kali anu soleh solehah dina rumah tanggana cing rumput raut sauyunan dugi ke akhir didoakeun ke bismillah ditipkeun anak ibu titip pangdidikeun titip kekuranganana di HP sagalana mangga dirawu direpangku di bismillahirrahmanirrahim. Sumangga tiasa ngalih ka bapak mertua gelis anaki. Bapak ieu sumujud murang kalih nyungkeun pinu anak kau ka bapak pangdidikeun pangabikeun di rumah tanggana ieu ti kawit atah bapak tos pengalaman pahit beheurna ieu rumah tangga nyungkeun dididik di aping maklum murang kali atah seueur kalepatanana seueur patatoganana ku zaman kiwari nyungkeun dipepeling ku jalan agama anu lurus mangga dirawu di pangku di dalam kudu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rek sepetan jarasum kemang